Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepang di sasarengan ngalangkungan channel Kamemut Urang Sadaya Megas Pasundan dina acara Dongeng Sunda. Mang Acil Gentra Suara baris ngalajengkeun jejer carios anu katunda jejerna sangsara dihaja tepang dina bagian anu kasalapan. Kumaha lajeng ieu carios sumangga urang sami titenan kusadayana. Namun kade hilap boh bilih aya nu teu acan subscribe, teu acan like, oge komen di antosnya kusim kuring. Sumangga sasarengan ngalangkungan dongeng Sunda Mang Acil Gentra Suara jejer carios sangsara dihaja sorah kaparayu. Diharap teh aya tamu tuh. Hah? Aya tamu? Lo benar itu tamu? Mantak disusulan ogenan ieu nanyakeun Abah. Jiga juragan eta teh. Da mani ginding papakeanana teh geura beri udut cangklong. Pokona bae pika gigiseun we. Beuteungna budayut Abah. Jiga jalma gedean eta mah. Oh, nah ari maneh atuh. Kayang teh tanya semah ti mana? Jeung rek naon aya perlu kumaha kitu? Kapan perlu nama cenah ka Abah? Lain ka kuring ieu. Sok buru-buru ka ditu sampeurkeun. Nah kajeun atuh. Geura urang sampeurkeun ku Abah. Kitu cenah cek Bah Ato. Manehna ge panasaran asa teu kagambar dah saha semah anu ngadaguan di luar. Barang bre gebeg Bah Ato ngarenyat. Sabab geus nyaho yen anu datang teh Haji Toyib. Bagai ya Kang Haji. Aduh, tiasa rumpahan ya kasaung botot. Aduh, hapunten ya sakit kayaan gelingan di abdi mah. Kitu cenah cek Bah Ato bari sarongkrong ngajak sasalaman. Gap ku Haji Toyib teh ditampana. Tuluy sasalaman oge ka Inta. Ambu Ino nuturkeun ti tukang. Tuluy sasalaman ka Haji Toyib jeung ka Inta oge. Allah, atau alimal nih leboga lembur teh atuh jauh-jauh teuing kahayang teh pindah atuh kan deket. Amih nganjang teh teu mantak hahehoh ripuh kieu ieu. Capek kuring teh. Nepikeun ka dieu teh manileh-lehan teu pararuguh ieu. Allah jelagan. Saya nama di lebat atuh teh yang di luar kaya dah. Hawatos. Da keun bae lah. Jero-jero teuing di dieu beda. Di dieu ge bisa ieu ari ngobrol mah. Yaktos jelagan. Wanci kumaha ti palihan Cimenong lah kitu juragan. Ati indit mah nyarada isu keneh tadi teh. Da muru waktu di jalana sok sieun panas teuing. Ari pek teh karek jam 10 ogenan panasna meuli geus moreret. Karasana teh meuli ngaheab kana awak ieu. Ambo sogohan atuh teh. Juragan Haji eta ya. Ti Cimenong karunya ya. Mani jaleer kitu tuh papanasan. Hawatos. Capeun di jalannya. Sok kali tuh. Asa aya cau deh. Sok kali kan ya. Cek Bah Ato dareh denaker. Nitah nyoko cai jeung lalabuhna ka Ambu Inong. Tuluy Ambu Inong teh ngaleos teu lila geus datang deui. Bari mawa teko jeung gelasna. Dibarengan jeung lalabuhna cau muli sasikat. Song diasongkeun ka Sema. Nya ya. Ieu caina marek diinum ya. Ripuh hanaang. Sumohon silakan sok. Kaya pisan naon tah. Alabuh na oge nanta, mung sakitu kaya anak. Kaya nu aneh di dia mah. Sok anu ujang, sambil ngaleut tah. Cek Bah Ato, bari ngareret ka Inta. Mang Abah, alah katampi pisan ya semohon, puguh manih hanaang-naang ya. Di perjalanan ge meh-mehan we telugi ka dieu. Aduh ditampi Abah. Cek Inta bari ragamang kana gelas tuluy nyicikeun cai tina teko. Lak nginum sadaekna, da puguh hanaang. Sanggeus ngarinum, rada reureuh meusan. Pok Haji Toyib teh nyarita. Ieu teh kieu ya. Abah, kuring teh jauh di jugjug anggang di teang. Anu tara kuring teh nepikeun ka kikieuan. Teu apal lemurna, teu apal pamatuhanana, apal teh ari panggih sok ka ditu we tah.
Tapi geus sababaraha waktu bah ato teh pleng-plengan eueuh nganjang tah ka kami. Nya kapaksa we disusul ka dieu. Ari anu maksud jeung tujuanna mah taya lian. Arek nanyakeun itung-itungan waragad anu sakitu lilana nepikeun ka wayah kiwari can aya nungtut-nungtut bayar. Tah kumaha ayeuna? Da kuring teh lain lalakon deukeut, wayahna kudu diutamakeun. Cek Haji Toyib bari melong ka Bah Ato. Bah Ato bingung manehna. Darumasa ari hutang maboga tapi dina waktu eta keur mangsana paceklik. Teu bisa mayar kana waragad injeman ka Haji Toyib. Ari ambu inong manehna ngahulang. Si horeng si mana horeng anu datang teh geuning anu nagih. Ari ngaran mah apal kungsi dicaritakeun ku Bah Ato. Tapi ari panggih mah karek harita jeung Haji Toyib teh. Allah, kumaha teh juragan? Hapunten abdi teh. Hapunten anu saageng-agengna sanes teu ngestokeun sanes teu emut teh. Karena waragad teh. Lamun nya kitu teh kaayaan di dieu ya. Nuju kaayaan kieu tapi teh kenging salempang abdi teh nuju berusaha itu. Nuju muntang tulung kapun anak, nuhunkeun ditulungan kanggo mayar waragad ka juragan. Kitu maksud teh. Atuh geus aya nya bekadiekeun atuh rek dibawa ari geus aya mah. Sing karbu nya da kami teh jauh-jauh ya. Di ditu ka dieu teh lain lalampahan nu deket-deket. Lain lalampahan enteng. Sobohon. Sarantos we juragan. Da moal lepat deui. Sim kuring teh bade maneh pati kapun anak kanggo ngalebetan. Ya ari ngalunasan mah pimanangan, tapi mudah-mudahan aya rezeki sadayana. Abdi teh tiasa ngalunasan waragad abdi dogikeun ka ayeuna gitu. Jadi ayeuna mah kosong ya. Salantos juragan. Teu pisan-pisan, nuju teu aya pisan teh. Cek Bah Ato rada lumengis. Lamun kitu mah ku kami dipere waktu 3 poe. Wayahna eta duit anterkeun ka lembur Cimendong. Ku kami di daguan di imah. Ulah nepikeun ka kami ka dieu deui. Ngan lamun teu datang wayahna. Naon wae anu aya meureun ku kami teh arek dibawa arek dicokot. Aya kebon, aya embe, aya naon wae. Ku sabab geus kalilaan teuing. Kitu tah Bah. Yak teh sahaja. Lu maos salaya-laya tina kalepatan Abah. Cek Bah Ato narimakeun kana waragad anu can bisa beberes ka Haji Toyib. Nya, pokokna mah meureunnan Abah geus boga hitungan ieu. Yen bulan ka bulan teh tangtuna hitungan nambahan. Dina jumlah waragad bulan kamari jeung bulan ayeuna pasti geus nambahan. Da nya kitu kapan aturanana saperti kitu. Wayahna kudu bisa diberesan. Cek Haji Toyib negaskeun deui waragadna ka Bah Ato. Yak tos juragan sobohon. Alah, hapunten we nuhun. Mudah-mudahan we lah sim kuring hasil ya. Mun tulung kapun anak. Tatu ayeuna mah kieu wae. Sakali deui 3 poean ti ayeuna ku kami di daguan di imah. Pepeujeuh kudu datang, kudu bisa meresan eta waragad. Kami da moal lila, loba keneh jugjugkeun anu sejen, anu kudu direngsekkeun ya. Kuring rek nuluykeun di lumampah. Cek Haji Toyib amitan ka Bah Ato. Allah, kalana juragan ketos rada ieuh. Tah atuh disambil heula tah. Cau mulina. Sok atuh eta ujang. Disambil heula lah. Atuh nampi bakal kanggo di jalan atuh. Samohon atuh pami bade dipasikeun mah bade dibakal ku ami teh. Alisia inta sok ngelakeun pisan atuh. Daripada sim kuring riweuh mah di jalannya. Mendingan nutupan ka era juragan. Abdi mah bade iden we ieu cau meuli teh bade dibakal. Ceuk inta kandal kulit beungeut. Atuh Bah Ato teh rada mesem pok nyarita. Nah, hala. Abah mah lain gata. Ambo, pangaresakan ke cau tah. Bahankeun ka juragan. Ki atuh sagedap juragannya. Antosan heula. Cek ambu inong bari koloyong ka jero teu lila geus mawa kantong keresek. Tuluy si cau teh diwadahan, song dibikeun ka inta. Aduh, hatur nuhun pisan Abah katampi ya. Cauna teh amis tah mani gareulis deui. Halah, teuing. Nuhun Abah katampi pisan ya, amu. Cek inta bungaheun pisan.
Geus kitu mah Haji Thoyib jeung Inta teninggalkeun imahna Bah Ato. Ku Bah Ato jeung Ambu Inong diteuteup nepikeun ka ngilesna dina pengkolan. Kocapkeun Bah Ato jeung Ambu Inong ting haruleng. Teu lemek teu nyarek. Ngan Ambu Inong anu ngagebahkeun teh pok nyarita. Abahna, etanya anu ngaran Haji Thoyib teh. Eta ambo. Ulang teu rumah saya boga waragan hutang can bisa beberes ka manehanana. Beun geus jadi gede ayeuna mah. Nah jadi gede kumaha Abah? Kapalan ali eta mah. Kudu terus-terusan aya hitungan lamun teu bisa mayar teh. Lamun tina 1 juta, sok jadi 6 juta kali tunana teh. Allah, nah bisa anakan kitunya. Lain anakan. Anu kitu mah bungaan meureun disebutan teh. Heuh kumaha deui atuh. Abah ge rumasa, sababaraha bulan ka tukang teu bisa mayar nepi ka ayeuna ya. Urang teh kapaksa we kudu ikhtiar. Neangan duit keur mayar hutang. Sabab lamun teu dibayar mah ping mamalaheun. Sabab beuki gede bae tah. Rek kunaon mayarna lamun geus beuki gede. Palalaur imah urang teh disita, kebon disita sakitu-kituna teh. Sawah nu can kalunasan karek asup sawareh. Heg kasita di kumanehanana teh. Kapaksa we ieu mah kudu ikhtiar ya. Ceuk Bah Ato bari ngareret kanu jadi pamajikanana. Pamajikanana ngahulang dikitukeun mah. Nengan duit ti mana? Da puguh kaayaan keur sakitu weritna. Ngaduitan sawah ge karek sawareh. Ari ayeuna katurug-turug boga hutang gede ka Haji Thoyib. Atuh puguh we karasana teh bingung. Teuing kudu kumaha keur bayarna. Cek atuh ambo. Sugan boga ilham, boga pamikiran kudu kumaha carana ya. Dongtut-dongtut atuh urang teh. Daripada lamun kali deui mah moal teu amek. Ari geus der amek teh tah. Ngaran Haji Thoyib mah geus kakocap. Kumaha tuh abahnya? Ambu ge keur bingung itu ya. Cek Ambu Inong bari jeung bingung. Kumaha tuh lamun kasih nyai wae minta tulung ya urang teh. Nya sasat nama keur werit kitu wayahna tulungan. Piraku disinyai eueuh pisan duit mah asa abong deui. Jeung piraku manehanana teh bisa nulungan anu jadi kolot. Kitu tah Abah. Iwal ti kasih nyai ulang kasaha deui atuh meureih pati teh. Minta tulung iwal ti ka anak. Ka anak anu kasebutna. Ya cek batur mah kawin ka nu loba raja kaya. Piraku teu bisa nulungan keur kolot ya. Heuk atuh lamun kitu mah ambu. Isuk Abah rek ka ditu. Arek nepungan si nyai, arek mindang saraya, arek minta tulung lah keur memeres hutang ka Haji Thoyib. Kitu gunem caturna Bah Ato jeung Ambu Inong. Anu boga maksud arek mindang saraya menta tulung kanu jadi anakna euis anu aya di lemur Cidulang. Cag tunda heula kayan Bah Ato jeung Ambu Inong. Sabadana ditagih ku Haji Thoyib. Ayeuna urang caritakeun deui kaayaan Euis jeung Hardi. Tisaprak ditinggalkeun ku Usman. Euis beuki sakama-kama. Loba pamenta kanu jadi salakina. Pangrasana beuki bebas. Kumawasa. Papakean sing sarwa mahal. Perhiasan emas hurung ragumang. Pon kitu deui pangeussi imah. Hardi teu bisa kukumaha. Da pugu. Sono bogoh ka Euis. Sagala pamenta teu boleh wae ditelunan. Sabagian kakayaanana nungtutan beak dijualan. Dipake kahayang jeung nyumponan anu jadi pamajikan nyatana Euis. Kocapkeun harita teh pabebeurang. Cahya panon poe teu pati panas. Pangeussi lemur Cidulang kabeh geus pada nyiar kipayah. Kitu deui Hardi, harita teh keur eueuh di imah, keur nanawarkeun tanah karurah duki anu aya di lemur Cibuyut.
Ari eus ditinggalkeun ku salakina dina poe eta leleda kana barang gawe kalah ngahulang ngajentul di hareup bari jeung nyawang kaburuan ngarasakeun kaayaan hirupna anu beuki dieu teh sagala kahayang meh kacumponan kabeh. Bagja aing teh kayak kieu mah ye. Geningan di buku harta banda amanya hirup teh teu susah. Sagala nyampak kahayang karimenta kanu jadi salaki. Tapi masih kene aya ganjelan ye dina hate. Kumaha lamun si Usman balik meureun kabebasan teh bakal karebut deui tah moal cara kiwari. Kitu cegerentas hate euis bari melong kosong kaburuan. Ti kajauhan rentang-rentang aya nu datang si horeng teh Bah Ato anu ngahaja arek nempungan euis poe eta. Ponten Nyai, aya eta. Cek Bah Ato. Gebeg euis teh ngarenyag sabab asa kagebah keur ngalamun, keur nyawang nyipta-nyipta kaendahan anu leuwih endah. Tuluy ngareret kana datangna sora, ari breh teh katempo. Nu jadi bapakna geus aya hareupeun imahna. Ai, geuning si Abah nah aya naon ye? Cek euis bari serintil ka hareup, mapag ngabagiakeun datangna Bah Ato. Geuningan Abah, henteu sareng ambu Abah. Hanteu Nyai, Abah we sorangan. Cek Bah Ato bari nutupkeun panto pagar. Geus kitu sup asup can dititah ogenan ku pribumi. Muhun atuh Abah, kelasa kedapa da nyanak cai. Cek euis bari leos ka dapur, maksudna arek nyokot cai keur anu jadi bapakna. Telila oge euis teh datang bari jeung mawat cai dina gelas. Song diasongkeun ka Bah Ato. Sok atuh Abah dileueut heula caina. Capek panginten di jalan. Ditampi Nyai, katampi pisan ku Abah. Da bener eta Abah teh. Kacidahana angna. Cek Bah Ato bari regot nguyuk cai anu disodorkeun ku euis. Rasa hanaang, rasa tuhur, aina geus rada leuheung. Karasana seger tur jagjag, henteu ripuh kawas tadi. Pok Bah Ato teh ngamimitian di nyarita. Kamana eta seujang Nyai? Asa teh kaciri-ciri. Cek Bah Ato bari ngareret ka euis. Nuju ka Palikulon Abah. Ka Cibuyut aya priyogi sakedik saurna teh. Nawayah kumaha ini teh Nyai? Tadi rada enjing kene Abah. Kumaha ambu daramang. Alhamdulillah saya nama seambu teh jagjag. Nuhun atuh pami kitu mah Abah. Cek euis. Nanyakeun anu jadi indungna bisi aya nanaon. Sabab taya iber ti anggalna anu jadi bapakna. Jol datang ka imahna. Abah teh ngahaja ka dieu teh. Nya hampura we Abah teh teu bebeja heula. Teu janten sabios Abah. Upami ngahaja ka dieu kalayan kaayaan sadayana nuju sarehat mah. Kitu cek euis. Ya kitu itu Nyai. Abah teh langsung wae meureuna. Kana pokok pentingna pugu Abah teh boga kasusah saeutik. Nya Abah teh kasaha deui Minang Saraya iwati ka Nyai. Kieu ari lalakonna mah Nyai. Cek Bah Ato bari barabat ngadadarkeun lalakonna. Ti mimiti kadatangan ku Haji Toyib terus nyaritakeun masalah sangkutan hutang pihutang jeung Haji Toyib. Euis rada ngahuleng sabab karek harita apal yen anu jadi kolotna teh geuning bogaeun hutang ka Haji Toyib. Geus kitu pok Bah Ato teh mungkas caritana. Tah kitu Nyai. Lalakonna teh nya Abah teh Minang Saraya kahina. Kasaha deui da Abah teh boga anakan hiji-hijina. Sugan we Nyai bisa nulungan. Sababnya kitu Abah teh rumasa boga hutang ka Haji Toyib. Tapi da lain kulut hutang teu pararugo. Aya jogrugna, kebon namahan, sawah atuh ngalegaan. Najan duit menang umarinjem ge. Ngan ayeuna Abah teh ditagih. Tah kitu Nyai. Dibere waktu anu lain dila. Kumaha atunya Abahnya? Abdi teh acan tiasa nangtoskeun margi sanes artos sakedik. Ya wayahna bae. Pageto teh. Lamun Abah henteu bisa beberes, bakal nyamperkeun deui ka Abah pasti. Moal teu bari amek, nya wayahna we pangusahakeun ku Nyai. Kumaha carana we tatulungan Abah. Cek Bah Ato Minang Saraya bari jeung maksa kanu jadi anakna supaya bisa nulungan kana waragad urusan jeung Haji Toyib.
Muhun atuh Abah, insya Allah. Tapi abdi moal masihan walaran ayeuna. Panginten abdi ngabujeng ieu kaditu. Abdi ngantosan heula Kang Hardi, kumaha-kumahana. Mudah-mudahan we hasil. Kitu teh Abah. Nyahok atuh ari kitu mah. Ngan kade, ulah lila teuing. Da Abah teh kari boga waktu 2 poe deui meureunana. Bisi jadi masalah gede kitu tanyai. Sabab Abah teh lebar, lamun kebon jeung sawah hek dijabel ku Haji Toyib, nyaah teuing. Da keur saha deui iwal teh keur hidup. Gitu nyai. Sumuhun. Kahartos ku abdi ogenan Abah. Keun, urang estokeun ku abdi. Mamanawian Kang Hardi hasil. Cek euis harita teh. Mere jawaban kanu jadi bapana Bah Ato. Atuh geus kitu mah pru ngaler ngidul ka mana daek ngobrol antara anak jeung bapa. Sagala ditanyakeun. Ari Bah Ato ngarasa nungguan Hardi teu datang wae. Terus amitan ka euis. Arek mulang deui ka lemurna da bisi poekeun di jalan pokna teh. Atuh ali Abah mah ieu teh. Da si Ujang dina dago eueuh wae. Nyangka paksa we beureunan Abah mah ieu rek mulang. Da si Ambu karunya sorangan, teu bebeja rek ngendong. Amanat Abah, bepeujeuh hidup, ulah lila teuing. Tah sakumaha janji anu geus ditangtukeun ku Haji Toyib. Muhun atuh Abah, mangga dugikeun we salam teh ka Ambu. Cek euis. Geus kitu mah Bah Ato teh amitan. Terus turun ti buruan, ngajugjug ka lemur bantar dawa. Wanci bada asar, Hardi datang. Kesang kokoprot, bus harita teh ka tengah imah. Tuluy dipapagkeun ku euis. Nah manis sonten pisan atuh Kang. Nya kitu nyai. Kirurahna keur aya perlu nya ku akang teh kapaksa we ditungguan. Ami puguh babadamianana. Kumaha Kang hasil? Cek euis jojol nanyakeun hasil we ka Hardi teh. Nya hasil nama hasil ngan saeutik. Can kabeh nya karek dibayar saparo. Nya nuhun atuh Akang sakitu ogenan. Hatur nuhun pisan. Cek euis bari jeung marahmai. Ari Hardi ngareret kana gelas anu nyampak dina meja. Tanda tanya tuluy ngareret ka euis bari pok nyarita. Jiga tas aya tamu ieu teh nyai. Aya saha ka dieu? Oh, aya Abah Akang. Aya Abah jeung Ambu? Henteu Abah wungkul. Nah, geuning teu ngadaguan akang. Nya eta tadi antosan dugikeun ka bada lohor, tapi Akang teh teu jol wae. Nya si Abah teh saurna teh seun kapoekan di jalan nya teras we mulih deui. Kumaha calageur Ambu tah? Alhamdulillah Akang. Syukur atuh ari sararehat mah. Ngan aya naon nganjang wungkul atawa kumaha si Abah teh? Kieu pugu Akang. Abdi teh bade wakca panginten ka saha deui iwati ka salaki. Kumaha cenah? Kieu puguh ge Akang. Cek euis bari barabat nyaritakeun yen bapana datang ka dinya teh butuheun duit. Hardi ngahulang sabab lain duit saeutik, duit gede sedengkeun manehanana eueuh ari duit gede mah. Aya oge pamanjar tanah moal picukupeun ari kudu sakitu mah. Kumaha atuh nya nya? Ieu Akang teu meunang duit saeutik ti Kirurah teh. Moal cumpon atuh ari si Abah perlu gede-gede mah. Cek Hardi bari ku siwal ngaluarkeun duit 3 gepok. Tuluy ditampanan, geus kitu terus diitung. Duh, kumaha atuh Akangnya ieu artos teh moal picekapeun. Dinten iraha saurna teh sapali deui atuh. Nya, teu apal atuh Akang ge. Da Kirurah teh teu ngajanjikeun. Tungguan we sapoe 2 poe masugan meunang tambahna ke ti Kirurah. Aya nganterkeun ka dieu dan nyebutna terek dianterkeun cenah. Ke lamun geus rada katambahan, anterkeun ka si Abah ka ditu. Da ari duit sakitu mah kagok. Moal pimahieun. Ari euis ngahulang, manehanana inget kana obrolan Bah Ato. Yen pageto duit kudu geus aya. Sabab lamun teu bisa beberes, pasti Haji Toyib teh bakal nyampeurkeun datang deui ka bapakna. Sok hanya kalpisan waktosna anu parantos nyekapan jejer carios sangsara dihaja dina bagian anu kasalapan dicekatkeun dugikeun ka dieu heula.
Insya Allah kurang dilajengkeun deui dina sanes waktosnya. Hatur nuhun kanggo sadayana nu parantos manca sakia sasarengan, nu parantos ngadugikeun like, subscribe, oge komen, share. Hatur nuhun pisannya anu teu acan diantos ku simkuring supados tiasa sasarengan deui nitenan lajengna ieu cariyos. Hatur nuhun kanggo sadayana hapunten tina kalepatanana. Permios sanes sesono pamitan sanes bosenan dipungkas bilahi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.